Pak ya doktrin guru mungkin bisa mungkin ente ngaranna ge jajadian tama kos kitu mah dina jadina buah nasem kos gitulah tapi lamun aya aturanana mupukna dan lain sebagainya amis masyaallah karim mulai urang riyadhah mulai urang mujahadah setahun 2 tahun engke tengah peuting mulai batur urang teh horeng lain pamajikan tengah peuting teh horeng malaikat mulai orang diberi rasa ku Gusti Allah zaukun nafsi perasaan indah ketika duaan jeung Allah salasa huwa rabi'u rabi'ah huwa khamisu khamis huwa sadisu urang sorangan Allah kaduana urang duaan Allah katiluna urang tiluan Allah kaopatna nu urang horeng perasaan bareng teh jeung Allah kuari mulai nikmat lazat urang teh babarengan jeung Gusti Allah maka lamun geus dibere ngeunah kitu geus mulai embung babarengan jeung makhluk-makhluk embung babarengan jeung ahli di dunia jeung abnaud dunya di dieulah dibere sakinah yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit Allah netepkeun ka jelema anu iman mukminin bil qauli tsabit yakni kalimatun thayyibah la ilaha illallah fil hayatid dunya wa fil akhirah lantaran pangeranna eta keneh di dunya geus pengadep ka pangeran di jero kubur ge atuh ngeunaheun lantaran pangeranana eta keneh di akhirat ge eta keneh tetepnya na yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah nu kuarinya na loba larangan-laranganana engke mah bakal dibebaskeun kuari ieu haram itu haram ieu haram itu haram ieu teu meunang itu teu meunang nyana teh terus bae riyadhah ngajar nafsu nu teu dimeunangkeun teh bener-bener nyana teu ngalakukeun komo tama kabair cacak-cacak sogoir ge nyana mah geus anti kana sogoir ti dieulah rohna teh bener-bener murni ketika nyaritakeun subhanallah maha suci Allah geus karasa kesucian Allah lantaran dirina geus suci urang menyebutkeun maha suci Allah teh disungut kesucian Allah encan nyaho kesucian Allah teh teu karasa subhanallah maha suci Allah amma yaqul zalimun tidak naon diucapkeun ku zalimin subhanallah maha suci Allah amma yaf'alul munafiqun subhanallah maha suci Allah amma yaf'alul zalimun subhanallah maha suci Allah tina ucapan-ucapan ahli zalim tina ucapan kafir tina ucapan munafik tina ucapan ahli maksiat lantaran diri urangna roh urang geus suci maha suci Allah karasa mer keagungan Allah teh karasa ku urang lantaran urang mengagungkan Allah timimiti lalaunan lalu karasa di dieulah bakalna urang dibere sakinah fa anzalallahu alaihim sakinatal unsi nikmat tenang bahagia lantaran boga perasaan eueuh nu kaluar ti kudrat iradat Allah eueuh nu kaluar tina pagawean Allah sebab Allah teh fa'alul lima yurid eueuh nu kaluar ti pagawean Allah urang kos kieu dedeg pangadegna kuari karasa horeng ieu teh nang ciptaan Allah ketika urang sehat karasa kesehatan teh ciptaan Allah ketika urang gering karasa ieu gering ge nang nyiptakeun Allah ketika urang teh leuleus karasa ieu leuleus nang nyiptakeun Allah ketika urang sugih karasa kesugihan ieu teh titipan Allah pagawean Allah ketika urang susah teu ngarumat lantaran kabeh ge teu kaluar tina pagawean Allah anas nikmat nu aya sebab teu kaluar tina pagawean Allah eta teh keur diri urang kuari kaciri batur-batur lempangna batur teh horenganan lainangnya nang magawean Allah nu kadeuleu nu migawena diukna jelema teh horenganan lainangnya nang ngadiukeun Allah jelema sugih teh lainnya nu sugih teh nang nyugihkeun Allah susah nang nyusahkeun Allah dan lain sebagainya nu kadeuleu anu utar aturna urang lir teu beda jeung wayang nu dipaen-paenkeun ku dalang ti di jala bakal tenang fa anzalallahu sakinatal uns wa asbatallahu syajaratat tauhid
Gusti Allah teu netepkeun kana tangkal kayu tauhid. Tauhid mulir teu beda jeung tangkal kayu. Kumaha tangkal kayu teh asluha sabitun fil ardi sabi'ah, akarna nancep ka taneuh 7 lapis. Bal pisaro balik ka dasar laut, dasar tanah. Wa farwa bis samaa'i ila ma fawqal 'arsy. Cabangna ka luhur, lain sakadar luhur bumi terus nembus ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat datang ka ma fawqal 'arsy. La ilaha illallah ilir teu beda jeung tangkal kayu. Ketika seseorang geus dijadikeun ahli la ilaha illallah, yakni geus boga rasa fa'alul lima yurid, geus boga rasa kudrat iradat Allah, karasa lain dibahas, lain didalilan, tapi karasa. Kuari geus beda perasaannya, nyana diangkat jadi waliullah sesuai jeung bintangna. Apakah ieu bintang 1, 2, 3 dan selanjutnya. Ketika nyana geus diangkat jadi kutub, la ilaha illallah akarna sampai ka sapataala. Dauna cabangna sampai ka sidratil muntaha. Saha para mursalin, saha para nabi, saha aulia Allah nu nurutan Kangjeng Nabi. Dipun tayanganlah Nabi Rasul ku umat, dipun tayanganlah para aulia Allah jeung solihin ku umat. Nu mantak dipun tayangan lantaran teger nyana ieu akarna geus datang ka sapataala. Aju cabang-cabangna ge luar biasa lebarna jelema, aya nu naek cicing di cabangna, aya anu sakadar nyalande, aya nu sakadar nyiuhan doang di handapeunana lantaran cabangna panjang. Nu mantak ngajina ge aya nu tukang wuduk bae masalah. Masalah nyana keur nyiuhan eta di tukang wuduk jauh, anu di mobil bae. Aya anu nyalande hees, nyalande nyana di mana? Anu bari ngarokok, nyalande. Seperti itu. Asluha sabitun fil ardi as-sabiha bal fis sarwa far'uha bis sama'i ila ma fawqal 'arsy kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis sama'. Tangkal batin gaib tekadeuleuh, tetapi secara zahir seperti eta dipun tayangan nyana kuat. Geus atuh anu ngiuhan teh kapan ditangkal kayu teh atuh saha bae. Aya anu memang nyahoeun eta tangkal kayu paranti ngiuhan, aya nu liwat haju ngiuhan di dinya kapanasan. Deuk nu liwat na mukmin, deuk kafir, deuk lalaki, deuk awewe. Nu mantap kaget ke seorang waliullah mah kadang-kadang nyana jeung encek biasa bae. Jeung Yahudi atuh biasa bae keur ngiuhan. Keur ngiuhan. Orok atuh biasa bae teh keur garariuhan atuh di dinya. Kuari Habib Lutfi eta deui keur dipun tayangan ku kabehan. Presiden nyiuhan di Habib Lutfi, TNI nyiuhan, Tato Tito nyiuhan di dinya. Kabeh garariuhan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahlilul labziyu. Kawi kilaiki kurayan kang bangsa lafaz. Batur. Banul Muttalib Hamzatu wal Abbas wa Abu Talib. Iku Hamzah lan Abbas lan Abu Talib. Abna'u Abdul Muttalib munduh abdian tendenan ketika meuli kitab ngeridit pasti Abdul Muttalib tendenan bin Hashim bin Abdi Manaf pasti eueuh lah bajan buku mah. Abna'u Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf wa nahnu wa hum bimanzilatin wahidah.
wa nahnu wa hum bimanzilati wahidah ta auladuhum iku pirang-pirang anake abna Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf yaiku Jubair bin Mut'im bin Naufal bin Abdi Manaf wa Utsman bin Affan bin Abdi Syamsin bin Abdi Manaf sami bae wa Abdu Hashim wa Banu Hashim al Ja'far yaiku pirang-pirang keluarga Ja'far alu Ali lan pirang keluarga Ali alu Uqail lan pirang-pirang keluarga Uqail alul Haris lan pirang-pirang keluarga Haris alul Abbas lan pirang-pirang keluarga Abbas lain Uqail Akil alu Akil di Iran makomna ayo di dunia kurang ziarah karinya padesek-desek di kuburan Sayyidina Akil masyaallah syai'un wahid listimrarihi kena istimrare tetepe ya Banu Hashim alal wala'i atas wala lam yufariquh ngoranana pisah ya kabeh hu ingkang jeung Nabi Islam fi jahiliyah wala Islam ing dalam zaman jahiliyah lan ora ing dalam zaman Islam fakanu kasyil wahid maka ana ya Banul Muttalib tadi gal istimrarhim karena tetep Banul Muttalib iku kasyil wahid kaya perkara kanu suci ikul hadis siji Banul Muttalib utai kang awal iku Banul Muttalib syarikuna Banu Hashim hala sesekuton ya Banul Muttalib kabeh ing Bani Hashim bisahmi zawil qurba ing dalam dungduman kang anduwe karabat dua tahrimus zakat kang kapindhon kuden haramkeun zakat ala Bani Hashim wa Banil Muttalib igatas Bani Hashim lan Banil Muttalib 213 an Abi Rafi wallahu a'lam bissawab loba-loba senilian jam bae Bismillahirrahmanirrahim Wa anzalallahu alaihim sakinatal unsi atawa anas wa asbatallahu syajarata tauhid asluha thabitun fil ardi sabi'ah بل في الثرى وفرعها في السماء إلى ما فوق العرش قال الله تعالى كالشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء Utar atur tentang ruh roh diatur ku urang ruh urang makan kuari ngatur jasad kumaha ieu jasad sangkan lintuh kumaha ieu awak sangkan semampai kumaha ieu awak supaya kurus jadi diatur awak supaya sehat ieu awak teh dahar 4 sehat 5 sempurna dahar teh di aya-aya geus puguh nu arasa nu arata di aya-aya baturna boga timbangan di imah teh naik turuna beh kanyahoan sare diatur besi kurang ti 8 jam aya puting dengan 2 jam isukna koboan sare mah teu beunang kurang turun
awak tetina 80 menjadi 70 nya nangis bingung aya naon di awak bisa turun kieu urang mah teu urusan awak geus puguh mandi kudu make capluk bae sia tah mah ku 29 teu kebeli capluk iyalah urang urusan dakwah roh teu pernah diurus mentek hook jasa ka awak teu meunang katodel ku batu teu meunang kasikut ku batu teu meunang kageser ku batu mun ngariung ge kudu di kasuran gelasna kudu nu panggedena kudu 3 gelasna teh sebab dulurnya na ka Firaun Allah teu meunang teu dihormat awak teh masyaallah karim justru kuari mah urang nyulusup awak teh geus teu kaurus ayeuna mah lantaran ngurusan teh ngurusan roh mun kamari urusanana urusan awak kesehatan pakaian dan lain sebagainya urusan ibadah nagengan sakadar syariat di mana aing cicing sajadahna nu mana siwakna nu mana supaya ngeunaheun make kipas salat teh make AC salat teh teu meunang salah sajadah marah teu meunang salah tempat marah kos kitulah syariat ketika orang geus nyulusup urusan rohani awak geus terlunta-lunta sare geus embung di kasur kudu disepring baik-baik jadi ningkat kuari barang norekat teh oloan barang norekat oloan tabakos keur di pondok mangagoler di mana be bau barang jadi kiai masyaallah jadi kata kaburan timbul barang jadi kiai teu meunang bae teu al alim al alamah profesor teu disebut dokteran geus marah barang urang urusan rohani sare geus embung di luhur izin ka Allah awak dimumule bae akur henteu jeung ibadahna ka Allah cak Allah eta sia awak nu aing kunaon haji dimumule ku sia teu akur amat ai sujud ngan sabaraha kali sapesapeting ai dahar jeung sare pohara amat cak Allah teh nanaon sia teh keur berangkat menuju titik ajal izin ka Allah kunaon haji sok segala make tudung segala make rupa-rupa segala ngerokok turun-urun iya karim ya Allah insyaallah ku urang terus bae di urusan ketika urang urusan ruh awak bakal poho dahar sakasampeurna nginum sakasampeurna terus we sare sakasampeurna dek di kursi dek bari ngaji terus sare teh waktuna tungtung malobaan sare iyalah ruh jadikan urusan awak aya urusan ada dokter urusan ruh atuh aya parantina guru mursyid lantaran kanyawan ruh leuleus jeung teu leuleusna ruh loba zikir jeung teu loba zikirna ku guru mursyid kanyawan lantaran nyana nu ngalatihna ketika jelema berangkat jadi abri ti mimiti nyana asup jadi abri naon ngaranna mimiti asup naon ngaranna taruna naik kuari setingkat naon ngaranna dasar baheulana jadi hansip atuh babaturana jeung Andra nyahoangan sakikituna kapasitasna atuh teh nyahuan nya nama kakapten teh nyahuan kajianna brigadir teh nyahuan nya
brigadir teh naon cenah teh. Padahal gadil-gadil gitu. Wari mulai di tendenan bintang 1 2 3 4 5. Sembarangan nyananden bintang teh cahaya anu bisa nyahayaan alam bintang. Kangjeng Nabi dibahasakeun ngabahasakeun ashabi kan nujum bi ayyim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat kaula lir teu beda jeung bintang nu begemerlapan di langit, bisa jadi tanda-tanda. Bintang-bintang aya ngarang-ngarang. Kuari ditempelkeun di seorang brigadir jenderal bintang 1 2 3 sampai 5. Nya angan naonnya. Sembarangan nenten bintang di dieu salatna akur tante. Zikirna akur tante. Ieu lah bintang-bintang anu diteunden. Di jenderal-jenderal, di polisi-polisi bakal ditanya ku Gusti Allah naon eta bintang. Nyaangan manusia datang ke mana bintang mana. Gitulah bakal lain lalagaan eta bintang teh secara simbolis. Lain sakadar kekuatan-kekuatan zahir, tetapi makna bintang eta adalah penerang. Ketika kuari salah ngagunakeun bintang, Allah bakal nanya. Lantaran sarua di kewalian ge aya bintang 1, bintang 2, bintang 3 sampai bintang 7. Iya tak boh, iya bintang 7. Anu di tukang mah lain bintang 7 deui ya. Ieu mah geus isdet betul. Kayawan lamun jelema kakarak bintang 1 brigadir jenderal nyahoan 1 2 3 kapasitasna sakitu kakarak majen dan lain sebagainya kanyahoan ku panglima sarua di dunia kewalian aya panglima ketika si eta bintang 1 karak naik kapten majen 2 dan lain sebagainya kanyahoan ku panglima seperti eta lah ruh diurus. Ketika ruh diurus engke makomna aya di mana sesuai jeung bintang-bintang. Apa nukoba, apa nujaba, apa uropa, apa asor, apa abdal. Apa nyana geus jadi kana nukoba apa namanya gitu ngaranna mukhtar, apa geus jadi imaman, apa geus jadi kutub-kutub. Seperti eta lah di alam nu eta. Bintang 1 ngahiji jeung bintang 1 deui. Bintang 2 makomna di bintang 2 al arwah junudun mujannada ruh eta perkumpulanana seperti jenderal-jenderal TNI polisi mujannada gitulah Imam Muslim nyaritakeun al arwah junudun mujannada engke anu milu ruh jeung para jenderal tersebut emang teu dicatet si A diangkat jadi wali bintangna 1 apa 2 apa 3 pengikut-pengikutna eta teh dicatat lamun Tuan Syabdul Qadir ngabogaan buku ti masih ka magrib untuk mencatat murid-muridna apakah sebatas Tuan Syabdul Qadir atau datang ka kuari daftar geura ke Habib Rozan supaya didaftarkeun di bukunya na atuh mah engke ge ngubrus kabehan oh pamajikanna ngaranna Husnul Khotimah datang ke mana kepasrahan dirina ketawakalan dirina ruh bakal ngahiji jeung ruh tawakal datang ka mana kasobaranana ruh bakal ngahiji jeung ahli sobar datang ke mana mujahadahna ruh bakal ngahiji jeung nu ahli mujahadah datang ke mana riyadhahna ruh bakal ngahiji jeung ahli riyadhah ulah kaget lamun urang zarah jeung seorang ahli Allah ieu makom teh sahibul makbarah ahli sabar kajawan punya ieu sahibul makbarah ahli tawakal iraha nya babarenganna ieu sekian ratus tahun tapi bisa kanyahoan ruhna bisa ngahiji kok bisa ngahiji bisa nyaho kitu lantaran rohna diurus sehingga bisa ngahiji al arwah junudun mujannada tah seperti etalah secara zahir kuari ruhna ahli judi jeung ahli judi deui
roh ahli bar atunya nyahueun si eta nu sok babarengan jeung aing ka next ahli nak bakal kanyahoan urang aja di DPR nggak hiji jeung DPR di kursi na ge eta bae deui kuari nggak hiji misalnya Haji Penti maksa hayang ka DPR diuk di kursi na mun teu di borgol di Bogornya borgolnya iya al arwah junudun mujannada nah secara zahirna seperti kitu kuari ngaji urang kuari naik mobil jeung DPR teu betah nah nu diobrolkeun di mobil teh teu ngam urang ngobrolkeun rukun wudu nyana ngobrolkeun urusan persamaan urang ngobrolkeun rukun salat nyana mah ngobrolkeun kitu penelitian kaunggal daerah untuk studi banding teh bahasa di itu sebenarnya teh sekolah babandingan lah belajar babandingan eta kos kitu tah urang kuari lamun ngahiji di DPR ka Bandung moal kuat urang pasti hayang turun teu kuat sebab lamun roh urang teh ngahiji kemantak nyana teu daekeun ge ngaji ka di pamarentah rohna lain deui pemikiran urang mah pemikiran akhirat nyana pemikiran dunia dipaksakeun ku urang moal bisa ketika nyana ngayakeun maulidan ngondang da tipu doli atuh buludan dunia teh bakos kitu mah lantaran dipaksa kiai kita urusan dunia tuh kan kos kitu urang kuari diajak ku bupati naik mobil sama mobil maka mobil lagi baby ben atau Lexus ka Surabaya pegel naon nu diobrolkeun ku urang nyana ngobrolkeun BPAD bener teh sia ngomong BPAD geus benerkeun bae geus aing mah lah pokona aduh aing teu menang salah sia aja protes bae nah lantaran sapikiran arwah seperti eta al arwah junudun mujannad eta di dunia bakal terus ke akhirat ieu bakal terus ke akhirat nah iya urang teh kuari geus dibere taufik ku Gusti Allah kade bisi dicabut taufik urang ngahiji urang di majelis taklim babarengan jeung malaikat pan malaikat eta hadir di dinya nyatetan Haji Pendi ngaji set berangkat jam sekian pulang jam sekian loba nu leungit sendal aya tulisan nah segala rupa aya al arwah junudun mujannada urus kurang roh urang ketika urang-urang dibeti embung nafsu urang sebab nafsu urang resep jasa hees sare resep jasa tetapi Allah ngajelaskeun kade wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka maqam mahmud urang hayang boga maqam mahmuda kudu berani ninggalkeun anggeul hayang boga maqamah mahmuda kudu berani ninggalkeun tempat sare hayang maqamah mahmuda kudu berani ninggalkeun pamajikan nu keur nangkarak teh tah ninggalkeun anggeul macan ya Allah nya ninggalkeun kasur barang ninggalkeun papalangkakan ya Allah hayang boga maqamah mahmuda kudu riyadhah berarti urang lamun urang masih kena lengket jeung anggeul lengket kene jeung kasur dikira boga maqamah mahmuda tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun tatajafa junubuhum renggang cangkengna awakna anil madaji di tempat sare lipat ku urang kasur lipat ku urang anggeul sementara engkau kutinggalkan pamajikan orang sementara tapi sementara aku tidak membutuhkan aduh cak nafsu orang tiris bos nafsu orang ngajawab tiris bos jangan mandi bos sakit besok bos ngajawab nafsu orang ninggalkeun anggeul ninggalkeun kasur ninggalkeun pamajikan tapi orang berat kata tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama lah sabenerna macak diri orang teh ja geus kamari geus sesenangan teh jakok sakitu bae
Jangan geus sababaraha taun sesenangan teh iraha deuk sesenangan jeung Allah yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tinggalkeun ku urang keur zikir pamajikan kah tiris di dinya lah tasbih urang diri nafsu urang tasbih apa pamajikan tasbih apa pamajikan brengsek we tasbih langsung ditinggalkeun nu tadina engkau kutinggalkan sejenak sampai subuh maksudnya sejenak kuari mah tasbih ya tasbih dadah riyadhah urang datang ka mana di dinya makom urang riyadhah urang mujahadah urang datang ka mana di dinya makom urang sok introspeksi diri urang geus datang ka mana ari aing ketika peuting teh jeung eueuh hiji rasul eueuh hiji nabi eueuh hiji wali nu teu ninggalkeun anggel jeung kasur tengah peuting lain teu tiris tetapi hayang tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun untuk mengejar maqam mahmud. Bisa orang istiqomah masyaallah karim mulai tunduk ruh urang teh tunduk nafsu urang teh ditundukkeun ku urang lain diperangan dieuweuhkeun tunduk supaya nafsu urang berangkat menuju Allah. Saha nu ngatur panglima yakni guru mursyid. Sok berangkat geura zikir, sok berangkat geura mandi, sok berangkat heula salat, sok berangkat. Wah, awalnya capek luar biasa. Capek lamun urang terus bae ngusahakeun tanpa aya doktrin guru, mungkin bisa mungkin henteu. Ngaranna ge jajadian, tama kos kitu mah dina jadina buahna seum. Kos gitulah. Tapi lamun aya aturanana mupukna dan lain sebagainya. Amis, masyaallah karim. Mulai urang riyadhah, mulai urang mujahadah setahun 2 tahun. Engke tengah peuting mulai batur urang teh horeng lain pamajikan tengah peuting teh horeng malaikat. Mulai urang diberi rasa ku Gusti Allah zaukun nafsi perasaan indah ketika duaan jeung Allah. Salasa huwa rabi'u rabi'ah huwa khamisu khamis huwa sadisu urang sorangan Allah kaduana urang duaan Allah katiluna urang tiluan Allah kaopatna nu urang horeng perasaan bareng teh jeung Allah kuari mulai nikmat lazat urang teh babarengan jeung Gusti Allah maka lamun geus dibere ngeunah kitu geus mulai embung babarengan jeung makhluk-makhluk embung babarengan jeung ahli di dunia jeung abnaud dunya di dieulah dibere sakinah yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit Allah netepkeun ka jelema anu iman mukminin bil qawli tsabit yakni kalimatun thayyibah la ilaha illallah fil hayatid dunya wa fil akhirah lantaran pangeranna eta keneh di dunya geus pengadep ka pangeran di jero kubur ge atuh ngeunaheun lantaran pangeranna eta keneh di akhirat ge eta keneh tetepnya na yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah nu kuarinya na loba larangan-laranganana engke mah bakal dibebaskeun kuari ieu haram itu haram ieu haram itu haram ieu teu meunang itu teu meunang nyana teh terus bae riyadhah ngajar nafsu nu teu dimeunangkeun teh bener-bener nyana teu ngalakukeun komo tama kabair cacak-cacak sogoir ge nyana mah geus anti kana sogoir ti dieulah rohna teh bener-bener murni ketika nyaritakeun subhanallah maha suci Allah geus karasa kesucian Allah lantaran dirina geus suci urang menyebutkeun maha suci Allah teh disungut kesucian Allah encan nyaho kesucian Allah teh teu karasa subhanallah maha suci Allah amma yaqulu zalimun tidak naon diucapkeun ku zalimin subhanallah
maha suci Allah amma yaf'alul munafiqun. Subhanallah, maha suci Allah amma yaf'alul zalimun. Subhanallah, maha suci Allah tina ucapan-ucapan ahli-ahli zalim, tina ucapan kafir, tina ucapan munafik, tina ucapan ahli maksiat lantaran diri urang na roh urang geus suci. Maha suci Allah karasa mer. Keagungan Allah teh karasa ku urang. Lantaran urang mengagungkan Allah, mengagungkan Allah, mengagungkan Allah, mengagungkan timimiti lalaunan karasa. Di dieulah bakalna urang dibere sakinah. Fa anzalallahu alaihim sakinatal unsi. Nikmat, tenang, bahagia lantaran boga perasaan eueuh nu kaluar ti kudrat iradat Allah. Eueuh nu kaluar tina pagawean Allah, sebab Allah teh fa'alul lima yurid. Eueuh nu kaluar ti pagawean Allah, urang kos kieu dedeg pangadegna ku ari karasa horeang ieu teh nang ciptaan Allah. Ketika urang sehat karasa kasehatan teh ciptaan Allah. Ketika urang gering karasa ieu gering ge nang nyiptakeun Allah. Ketika urang teh leuleus karasa ieu leuleus nang nyiptakeun Allah. Ketika urang sugih karasa kesugihan ieu teh titipan Allah, pagawean Allah. Ketika urang susah tengah rumah lantaran kabeh ge teu kaluar tina pagawean Allah. Anas nikmat nu aya sebab teu kaluar tina pagawean Allah. Eta teh keur diri urang kuari ka ciri batur-batur lempangna batur teh horenganan lainangnya nang magawean Allah nu kadeuleu nu migawena diukna jelema teh horenganan lainangnya nang ngadiukeun Allah. Jelema sugih teh lainnya nu sugih teh nang nyugikeun Allah, susah nang nyusahkeun Allah dan lain sebagainya. Nu kadeuleu anu utar aturna urang lir teu beda jeung wayang nu dipaen-paenkeun ku dalang. Ti di dalam bakal tenang. Fa anzalallahu sakinatal unsi wa asbatallahu syajaratat tauhid. Gusti Allah teh netepkeun kana tangkal kayu tauhid. Tauhid nu lir teu beda jeung tangkal kayu. Kumata tangkal kayu teh asluha sabitun fil ardi sabi'ah, akarna nancep ka taneuh 7 lapis. Bal pisaro balik ka dasar laut, dasar tanah. Wa farwa bis samaa'i ila ma fawqal 'arsy. Cabangna ka luhur lain sakadar luhur bumi terus dembus ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka datang ka ma fawqal 'arsy. La ilaha illallah ieu lir teu beda jeung tangkal kayu. Ketika seseorang geus dijadikeun ahli la ilaha illallah, yakni geus boga rasa fa'alul lima yurid, geus boga rasa kudrat iradat Allah, karasa lain dibahas, lain didalilan, tapi karasa. Kuari mah geus beda perasaannya, nyana diangkat jadi waliullah sesuai jeung bintangna. Apakah ieu bintang 1, 2, 3 dan selanjutnya. Ketika nyana geus diangkat jadi kutub, la ilaha illallah akarna sampai ka sapataala. Yu dauna cabangna sampai ka sidratil muntaha. Saha para mursalin, saha para nabi, saha aulia Allah nu nurutan kang Nabi. Dipun tayanganlah Nabi Rasul ku umat, dipun tayanganlah para aulia Allah jeung solihin ku umat. Nu mantak dipun tayangan lantaran teger nyana ieu akarna geus datang ka sapataala. Aju cabang-cabangna ge luar biasa lebarna, jelema aya nu naek cicing di cabangna, aya anu sakadar nyalande, aya nu sakadar ngiuhan doang di handapeunana lantaran cabangna panjang. Nu mantak ngajina ge aya nu tukang wuduk bae masalah. Masalah nyana keur ngiuhan eta di tukang wuduk jauh, anu di mobil bae. Aya anu nyalande hees, nyalande nyana di mangkal, anu bari ngarokok, nyalande. Seperti itu. Asluha sabitun fil ardi, as-sabiha bal fis sarwa far'uha bis sama'i lama fawqal 'arsy. Kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis sama'. Tangkal batin, gaib teu kadeuleu. Tetapi secara zahir seperti eta dipun tayangan nyana kuat. Di satu anu ngiuhan teh kapan ditangkal kayu teh atuh saha bae
aya anu memang nyahoun eta tangkal kayu paranting nyuhan aya nu liwat haju ngiuhan di dinya kapanasan dek nu liwat na mukmin dek kafir dek lalaki dek awewe nu manta kaget ke seorang waliullah mah kadang-kadang nyana jeung encek biasa bae jeung Yahudi atuh biasa bae keur ngiuhan orok atuh biasa bae eta keur garariuhan atuh di dinya Wari Habib Lutfi eta deui keur dipuntayangan ku kabehan presiden nyuhan di Habib Lutfi TNI nyuhan tato etito nyuhan di dinya kabeh garariuhan lantaran jana geus teger far'uha bis sama ila ma faqal arsy urang deuleu zahirna lelempangan ka istana lelempangan ka TNI lelempangan ka polisi. Nilai zohirnya seperti itu. Pakai pakaian kadang pakaian tentara, kadang-kadang pakaian ansor, kadang-kadang pakai pakaian banser, kadang-kadang pakai pakaian penyanyi, kadang-kadang pakai biasa jubah mata geus aneh teman tuh kos gitu mah. Ya jipen iki jubah bae, sanajan tukang ngabohong atuh jubah mah terus bae. Tuh masalah geus atuh. Seperti kos itu sapira pakaian atuh. Tetapi iyalah tangkal kayu kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha bis sama. Gus Dur ketika jadi presiden apakah nyani ngarasakeun jadi presiden? Teu. Hanya perasaannya digusar digeser ku Gusti Allah. Digusar digeser, kabari jadi ieu, kuari jadi ieu, kuari jadi ieu, kuari jadi ieu, tak jadi presiden. Mantap ketika dek diturunkeun nyanggakeun ka Gusti Allah. Dek dibantu teh kudu Allah ketika dek ngalanggeukeun jadi presiden teh kudu dibantuan ku dia. Ketika dek diturunkan tahanan ku sabaraha kompi moal katahanan nyanggakeun hate Gus Dur teh nyanggakeun ka Gusti Allah teu kudu banser teu kudu ansor teu kudu lamun ku Allah dek dilanggengkeun langgeng bae dengan ayana amin rais terus jana berusaha supaya turun Gus Dur nang gerak Allah berarti titah sakitu bae kudu dipertahankeun sakitu bae kumaha Gusti Allah nu ngatur. Sebab sholat emang perasaan urang nu sholat waliullah tuh henteu. Ketika nyana boga perasaan aing nu sholat berarti pengakuan sanajan bener cek pikir dibatalkeun punya. Waliullah mah dibatalkeun sholat Allahu Akbar perasaan diri sorangan lain. Allahu Akbar perasaan deui was-was jelema anu endek istiqomah jeung was-was jelema anu di syariat beda. Ari was-was di syariat mah campur setan. Sholli fardhu farbo bod atuh teman atuh sia batu kadi itu kakadu berak kudu da teman ngaji qiraat mah bod son Allahu akbar asa teh ada salat rek adzan iya eta mah setan. Hari ieu lain perasaan aing di salat ke perasaan aing di salat lain eta moal ngeunaheun Allahu Akbar can hadir sebab can istiqomah ketika geus hadir oh Allah teh aya di qalbu atuh lamun Allah aya di qalbu berarti Allah nu utar atur kunaon kurang di aku kena gerak teh rasa digerakkeun ku Allah karena pertolongan Allah maka pertolongan Allah kudu karasa geus teu kudu make lain deuk ngahadirkeun sejak kaula salat lain tapi dek ngahadirkeun kehadiran Allah anu kamari hadir nikmatnya kok eueuh ketika trek aya Allahu Akbar ngeunah asa aya di alam eta beda nikmat deh salat teh lain sorangan perasaan digerakkeun ku Allah a'udzuna bismillah berarti syariat eta kudu geus rapi sebab kadituna geus lain utar atur syariat syariat teh ya dileumpangkeun ku Gusti Allah di perasaan kos kitu nyana didangtungkeun nyana dirukukeun nyana diitidalkeun nah nu mantap kadituna ge sok ngaco salatnya lamun sorangan teh sok ngaco lantaran teu boga perasaan ketika henteu terkendali kadang nangtungna kebel kadang rukuna kebel kadang sujudna kebel kadang-kadang boga perasaan nyana teh atuh geunaheun ngaranna 2 rakaat kadang-kadang angel eta lah henteu terkendalinya ku perasaan-perasaan eta. Nah, eta teh kunaon eta? Fa anzalallahu alaihim sakinatan. Ku ngeunahi ku nikmat perasaan eta mah hese dibandingkeun ana kenikmatanan atuh bayangkeun bae boro-boro kehadiran Allah kakara kehadiran bos bae urang geus ngeunahi.
Cakara ke hantu iya bae nama jara rasana kadinya. Aduh teman ku aing kaharti ja. Urang boga kabogoh atuh kehadiran kabogoh urang atuh urang betah bae sanajan di kuburan. Nikmat nu aya. Naon nu dipake ka cinta ku urang, ku ari hadir di hareupeun urang nikmat. Ketika urang geus ngaleupaskeun makhluk nu aya kecintaan teh ka Gusti Allah, rasa hadir jeung Gusti Allah aya atuh. Nu mantak halad ketika dek dibunuh kumaha emang. Ya halad badek dibunuh teh seserian bae terus seri sehingga masyarakat kaget, kiai-kiai kaget. Kabeh pemerintah ge kaget ieu dek dibunuh bae keseserian lantaran perasaannya aya nu nanya kan mama kunaon ikan dek dibunuh ieu teh kapan eta teh tihang dek digantung kula kumaha Gusti Allah hadir ketika kula diangkat ka luhur ku Allah diangkat ketika engke dibunuh geus aya tulisan di Lauhil Mahfuz kudu terbunuh ti dinya atuh geus kehadiran Allah teu bisa leupas di diri kurang cek halad nyangakeun sadaya emang kula neuleuh makhluk henteu nu kadelengan Allah nyangakeun sadaya-daya matak nyana endek diangkat ka tihang teh ceramah heula andai kata aranjeun nyaho ka perasaan kaula andai kata nyaho anjeun kana deleulean kaula andai kata nyaho anjeun kana dedengean kaula niscaya anjeun moal kudu naikeun kula tetapi lain masalah anjeun tulisan di Lauhil Mahfuz kula bakal dibunuh di tihang gantung tuh masalah nyanggakeun sadaya-dayana begitu digantung seri iyalah nu jadi bahan pertanyaan di Irak sa-Irak kunaon sih dek digantung seri ketika geus digantungnya seri ieu nu jadi pertanyaan perasaannya andai kata anjeun nyaraho perasaan kula dedeulean kula dedengean kula anjeun bakal kaget ngan anjeun terlalu jauh terlalu tebal hijabna cuman hayang ngabejakeun bae bahwa jelema ketika geus deukeut jeung Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun naon eta fa anzalallahu alaihim sakin wa asbatallahu syajarat at-ta'lim asluha sabitun fil ardi sabi'ah bal fis sara far'uha bis sama. Nah urang nyaritakeun nu geus jadi nama ngeunaheun Gus Dur geus jadi nama ngeunaheun Habib Lutfi geus jadi nama para aulia Allah geus jadi nama ngeunaheun nu ku urang kuari di haolan teh tetapi urang geus datang ka mana nuturkeun nyana ulah-ulah nuturkeun tapa dan lain sebagainya hudang heula ti penting tata jafa julum mereket masyaallah eta mata geus dikieu-kieu ku urang deuk peureum deui ketika urang ninggalkeun geus mandi geus ngala wudu urang tah salat tadi dinya pan di tempat sare eta anggel ngomong sini cak anggel masyaallah urang ge hayang gegeuraan salam bae manteu salam teh geus henteu nanaon deui langsung brak wae ieu urang teh riadoh di dinya nande kumaha ngajar nafsuna roh urang teh supaya di ka Allah ya karim hesena luar biasa iyalah dibutuhkeun guru mursyid anu ngaping urang anu supaya urang teh terus bae yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batil supaya eling ka Allah yadhkurunallaha qiyaman nangtungna ka Allah wa qu'udan diukna ka Allah wa ala junubihim ngedengna ge ka Allah wa tafakkaruna selalu berpikir ka Gusti Allah bae madak diatur dina ilmu thariqah mah tafakkur teh kan aya genep rupa minimal 3 bae heulanan sok urang mandi sanggeusna mandi terus wudu terus salat tahajud atawa salat hajat salat hajat teh geus lain boga kabutuh hajat bae ja urang loba kabutuh mah ngan ulah dikedal-kedalkeun ibadah ka Gusti Allah beres urang diuk peureum leungeun urang dikadiekeun nafakuran nikmat mimiti nikmat ijad ti eueuh ka aya ge Gusti Allah sanggeusna ijad nikmatna nikmat imdad ya Allah diurus ku Gusti Allah dijadikeun sampai ka tahun ieu sampai ka umur sakieu masyaallah terus nikmat-nikmat urang geus datang ka mana ieu dipake ka Gusti Allah mata urang dibere centrang dipake ka mana ieu lobaan neuleuh Quran apa neuleuh kitab apa neuleuh paharam ceuli urang nikmat ti Gusti Allah ieu ceuli lobaan dipake ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'an hadis kalam-kalam ulama atawa dipake ngadengekeun nu dilarang ku Gusti Allah sok geura tafakuran ku urang aambean letah lisan lobaan dipake ngomongkeun Al-Qur'an hadis
atau hukum-hukum syariat dan lain sebagainya. Apakah loba dipakai maksiat ka Gusti Allah? Beteung dubur kubur suku leungeun tafakuran ku urang eta teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah. Allah mamere nikmat ya eueuh kabutuh. Allah manerima bigoy gorodin tanpa aya gorod-gorod Gusti Allah mere-mere bae deuk iman deuk kafir pokona mah Allah mere-mere bae sesuai jeung ke sifat kapangeranan. Sugan Allah mamere ka ieu aya maksud mere ka ieu teu aya Allah mah bila gorodin tanpa aya gorod sok tapi urang sebagai makhluk kudu bersyukur ka Gusti Allah geus datang kamana syukur urang tentang nikmat Allah sok tapakuran gerak. Ketika orang sering tapakur orang bakal ngerasa ya Allah ya Rabb orenganan abdi can bisa tapakur ternyata lo bakal dipakai maksiat sok cek Gusti Allah besi deuk maksiat Allah supaya tapi ulah ngadahari kitu aya besi sia deuk maksiat atuh mangga bae cek Gusti Allah sadaekna sia asa ulah nyokot ulah ngadahari kitu aya ai bisa malos ya atuh cenah teu bisa atuh mangga bae sia deuk maksiat asa ulah cicing di bumi aing jangan bumi buatan lain-lain. Itu moal aya. Geus teu naon atuh sia maksiat mah ngadahari kitu aing pake maksiat, cicing di bumi aing pake maksiat, los tapi sia maksiatna ulah kadeulean ku aing. Nyumput atuh sia. Atuh tuh nya nyahoeun tukang maksiat nyumput ka mana? Sakitu ge tukang maksiat. Nya nya ge nyahoeun aing nyumput ka mana cak nya. Tolong teh coba eta. Aduh, nya ge nyahoeun tapi maksiat terus. Bis datang ke mana bersyukur orang dan selanjutnya Masya Allah karim. Nah hiji tah nikmat syukuri bis datang ke mana orang syukur. Nomor kedua tentang perintah Allah mujigna bakal diberi ganjaran. Bis datang ke mana orang ngalaksanakeun parentah-parentah Allah anu bakal diganjar ku janji Allah. Salat orang bis datang ke mana, puasa orang datang ke mana, haji orang, zakat orang. Kemudian ieu awak orang, tenaga orang bis datang ke mana dipakai parentah Allah. Ilmu urang geus datang ka mana pake ngalaksanakeun parentah Allah anu di jero parentah bakal aya ganjaran tafakuran geura ku urang ganjaran urang bakal sagede kumaha janji Allah lamun urang ngalaksanakeun perintah-perintah Allah sesuai henteu si perintah urang perintah Allah dilaksanakeun ku urang tafakuran engke bakal ngarasa urang ya Allah aing teh can bisa urang ngalaksanakeun parentah Allah lamun 24 jam sabaraha menit nu kurang dipake ka Allah sabaraha jam nu dipake ka luar Allah tafakuran geura ku urang terakhir nafakuran larangan Allah nu larangan eta bakal jadi siksa saparaha ieu perkara-perkara larangan Allah nu ku urang dilaksanakeun ai kitu mah eureun kabair moal urang mah nya mabok nya zina nya ngabunuh moal urang mah tapi pan aya neuleuping-ping mah unggal poe pan neuleuh susu mah unggal poe tah hayu coba malah mangarep-ngarep mana si eta nu sok liwat teh jeung dan lain-lain sebagai sogoir kotrotan pasoro jabalan satetes diasupkeun pasoro jadi hulu sia bener dengan satetes doang tuh kan iya ya karim ya Allah nah eta bae heula tilu heula tahap awal masuk tapakuran jeung hiji mandi nawaitul gustalis salamah wal afiyah abdi niat mandi untuk keselamatan jeung kawarasan Gusti sesuai jeung perintah dan geus sakitu urang wudu salat sok tafakur sajam bae tina 24 jam pake tafakur ya Allah ya Rabbi terus we sakumaha tadi teh kege aya suara-suara naon eta atuh bayangkeun jam 2 atuh ye santeuna kan jin-jin hirup maka penting setan-setan kan teu ngapeuting beurang makan gua di jin hees penting makan hudang ye urang kokoek beta urang ngarauduk tuh sok aya tah di luar sial urang beas sia nurutan aing goblok urang mukakeun bae lawang aya deui muka keren urang asup ka kamar okos aya nu leumpang okos aya anu ngaroko di luar aduh tahu lain bener nyana meren suara-suara itu nah ketika urang teh kaganggu ku eta berarti kan nafsu urang dah datang ka mana nafsu urang teh tapi lamun urang dicuekeun hai sembarangan bae si aing ka Allah sia-sia aing nyana ge ngomong oke siap nah iyalah Syukur nafsu orang datang ke mana, nafsu orang datang ke mana ketika orang tambah keyakinan, tambah cuek, makan hayang dia maka panggil gitu, hayang, ditang-tangan ke orang,
Wahai rombongan kuntilanak, wahai genderuwo dan jurig-jurig, aing geus manteng ka Gusti Allah. Sok datang dia kang aing. Oh, baduy ka jeung ngomong. Datang sahana ieu? Ieu incuna. Datangkeun Bapak sia. Datang dua. Ieu ieu Bapak. Datangkeun Mas sia. Datangkeun Bapak Korsia. Datang. Woi loba amat aing sieun. Masya Allah. Moal geus boga keyakinan teh, geus boga keyakinan ka Allah, boga rasa hayang. Namun urang can boga rasa hayang can manteng. Engke mah geus manteng mah hayang, hayu coba ngadu sia jeung aing. Asma Allah dek dibacakeun ka sia coba ku aing. Ji emang teu panaseun, panas urang mah la ilaha illallah anu urang manteng ruh urang ka Gusti Allah. Sieun ngajungkel nya. Ngajungkel. Coba bacakan ke Haji Pendi. Haji Pendi keur hudang di penting. Aya bae jurig. La ilaha illallah. Ayo bisa. Ayo ngadu sia jeung aing. Sia jurigna ge atuh ahli torekat. Sia. Tinggal Haji Pendi bae ngorana. Mama. Nah, bapak sia kunaon eta? Lempang teu bisa ngorandangnya na. Ada jurig. Ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah. Jadi bakal cerita pengurusan rohani. Aya jeneralan, kajahoan bintang 1, 2 dan selanjutnya didinya lah engke sesuai jeung keyakinan bisa nyaba engke ka alam malakut setelah urang geus diizinan. Nah ieu kasyajaratun thayyibah asluha tsabitun wa farwaha bis sama wa ribuhu hayatul qalbi wallahu